Allah Allahumma sholli ala nuril anwar wasirir asrar watil yakil akhir wa mirdahil babil yasar wal umru wa nakisun bikole yamin wadanmu wajaidun bikole halin ari umur tengorangan dengan sabang oe sedang dosa manambahan tina saban tingkah mengapa Bapak urang atur bereta Bapak katerangan yakin Bapak wal umur nake suntik oleh yaumin ari umur urang teh Bapak dikurangan kok tina urang jeung penting tina unggal poe sok ada teh dikurangan ya. Rasanya nambahan ya Pak kumaha bukti daya dikurangan ya atau kurangan unggal penting bukti kurangan kurang Bapak maling kita takut karena awak kurang Bapaknya baheula mah beungeut biring pabeunteung urang teh da bisa bu limitnya hunya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa uswatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dunyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li min kulli abwabil ilmi wa yazid li min kulli abwabil ilmi wa yassir li min kulli abwabil ilmi ilman nafi'an wa fahman daqiqan fil laili wan nahari. Rabbana atina ya Allah ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
wa qala fil barjanji hafidol ilahu karom matali muhammadin abahul amjad rasulali ismi. Sumangga kasadayana jamaah sami hadir urang ngoskeun heula sasarangan berjamaah kompak nu aya seputar dina barjanji sabab wa minha lan iku setengah saking sareng tina sapalihna ngagungkeun kana kelahiran baginda Rasul nyaeta urang teh kedah ngoskeun barjanji. Tadi awaskeun tadi atasnya alhamdulillah timbul pertelosan kudu sakumaha ngoskeunana kedah satamatan nu aya barjanji yang material saya nama gitu. Nanda di pamungkiman mana nya moal di pamungkiman iraha urang ngawangkongna ngahaja-haja mah di bumi urang teh kinten mah lain teh percanten ayeuna urang ge teu bisa barisa jiga nama bisi poho teh kedul wae macana Pak kedulnya nah usah kedul di bumi tara maca ayeuna urang kompak asrengannya sakedah keternya kedua bayatnya. Siap ibu-ibu siap, ibu-ibu siap, para sepuh siap, mangga kurang masyarakat 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hafidhal ilah mantali muhammadin Taroko simpang yusibuhu ma'aruh min adami wa ila abihi wa umihi amma wa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Rabbun Ghafur. Salawat dan salamnya moga tercurah limpahkan ke junjungan alam kepanutan alam ialah habibana wa nabiyana karim kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Salam hormat dipayun disampaikan didugikan ke kersana muratibul awqat pengatur waktu pembawa acara nuku abdi dihormati wabil khusus salam hormat sekaligus salam ta'lim disampaikan ke kersana para masyayikhul kiram ke kersana para alim ulama para kiai tokoh agama nu aya di ieu Korea nu aya di ieu KDKM nu aya di ieu kampung Cikadu sedayana para masyayikhul kiram para kiai eta sami wabi dihormati luar daripada ieu Korea Cikadu sedayana para masyayikhul kiram ruparantos diundang ke para panitia penyelenggara takdiman wa takriman sedayana para masyayikhul kiram alladzina buka ismuhum bi takdim sami sedayana ku abdi dihormati tersana al-mukarram nuparantos kalungkeun ayat-ayat Allah eta kesana ajengan kesana al-mukarram qori nembe eta sami kesana ajengan sami ku abdi dihormati kesana mubalik jang ajengan nu tipayun nuparantos sami ngaguar karena risalah-risalah nu aya ta'aluk sareng ieu perayaan kelahiran baginda Rasul eta sami kesana mubalik nu tipayun sami ku abdi dihormati
sanaos tidak mengisi karena ieu acara sambutan. Tadi sambutan teh. Sambutan teh aya. Sambutan teh tadi. Pak RT na aya teh. Namun Pak RT sambutan haram mah. Antong seperti kiranya. Wakil kene ke akangnya. Sanaos tidak mengisi karena acara sambutan. Reng-rengan sohibul adalah aparatur pemerintahan dikawit Bapak Kades ku anjeun gaya Bapak Kades hadir kersana Bapak Kades ku anjeun dikawit Bapak RT ku anjeun hadir Pak RT na aya Pak RT paling mana hadir carina belah mana coba ngacung Pak RT na anu mana Pak RT ku eta nu nyarane kalau HP. Alhamdulillah ada ngora kene RT ieu tak kudu kieu nu ngora kene RT mah nya terus aki-aki kersana Pak RT ku anjeun hadir alhamdulillah Bapak RW Bapak Kuno sadayana setap-setapna aparatur pemerintahan yang ada di desa Pasir Dalem sami eta sedaya aparatur pemerintah nu sami ku abdi dihormati reng-rengan para panitia penyelenggara dikawin Bapak DKM ku anjeun ibu bapak para pemuda-pemudi memberikan support dorongan memberikan motivasi karena lumangsungna ieu acara tadiman wa takriman memperingati kelahiran baginda Rasul reng-rengan para panitia penyelenggara tadiman wa takriman dikawin Bapak DKM ku anjeun sami sadayana ku abdi dihormati ibu bapak nu nampak hadir di mana wae sumpingna karya lokasi nu masih kene konsekuen komitmen istiqomah antusias menunggu kana lumangsung aya acara sami sadayana jamaah nu sami hadir sami sadayana ku abdi dihormati nu terakhir tukang son ieu bisi kaliwat cari hormat kali mana cari kesehatan aya son mah karina nes kang karina aya deui mana ya boleh ke akang dari serapannya reng-rengan tukang son reng-rengan tukang operator nusami diundang para panitia penyelenggara takdiman wa takriman reng-rengan tukang son dikomando ku Kang Karim sadayana eta sami ku abdi dihormati alhamdulillah cek tukang son putih ieu aing alus milik dihormat ku ajengan daku batur masuk diriwat kangnya harinya dah pakamah dihargaan alhamdulillah jasana badak jadi panitia tukang sondenya sabab lamun tukang son ayeuna masang sonat tegenahan anu kurok pangasa ajengan dia malila da moal terus hiji kitu kaduana acara ayeuna moal nanyakeun toa moal ngaji moal di mana murid Nabi teh di Cikadu Pasir Dalem lain can kadang eta sorak son betul mata son wae nya mata aja kudu alus tukang son yang masalahnya sebab ayeuna anggo pengaras suara ayeuna mah taklimna lamun teu kieu bahasana teu meriah ujung-ujungna pokna teh pos manakiban cenah baheula Kang tua teh masih berkualitas nomor hiji baheula mah tua teh wah ayeuna Kang Karim geus teu zaman ku tua nya Masyiral muslimin rahimakumullah sumangga urang Bandungan ieu tawasiah nu aya ta'aluk nu aya hubungan sareng perayaan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika berbicara tentang kelahiran baginda Rasul, pasti kita berbicara tentang seputar nur baginda Rasul, yang artinya ketika membicarakan tentang lahir Nabi kita, Nabi terakhir, pasti berbicara tentang seputar nur baginda Rasul. Pertanyaan anak, kunaon sababna memeh nyaritakeun lahir baginda Rasul, urang nyaroskeun heula seputar nur baginda Rasul. Sabab jawabanana jamaah sadayana
Moal aya alam dunia jeung eusina, moal aya langit jeung eusina, moal aya daratan jeung sanesna Bapa, pegunungan jeung nu sanesna, moal aya makhluk nu sanesna termasuk aya urang Bapa ieu, moal aya urang lamun teu aya nurna Kangjeng. Berarti di dia jelas samemeh nyaritakeun lahir Nabi, urang ngomongkeun heula nurna Kangjeng Rasul. Setuju? Setuju? Di dia jelas Bapak sadayana, berarti ieu jelas samemeh nyaritakeun lahir Nabi, samemeh nyarioskeun akhlak-akhlak terpuji baginda Rasul, urang nyarioskeun heula ayeuna nurna Kangjeng Rasul, sabab ceutieu moal aya alam dunia jeung nu sanesna, eusina pegunungan daratan jeung sanesna, awalna sumberna tina nurna baginda Rasul dengan dalilna laolaka lama khalaqtul aflaq. Iji kahartosa. Oh ini tunggu lagi kursi itu. Wah, ibu kursi itu ngejak hulu itu. Koncer bermain. Kali kahanap itu kali itu jungkrang tuh. Lah jungkrang ngapa dia harap lah orang ini kan. Harap kursi. Jungkrang tuh. Pasti kalau panitia, kan panitia kalau ini, kalian sok, compare tuh itu, mengalang apa yang bahaya, mah, jangan berdiri isu, porsinya, ya, sudah ada itu, terus awal, itu sorry. Nanti mau kacang kita kuat ya. Itu kan. Siap bu? Siap bu? Siap kemana? Siap hari gitu lah paling mah. Behande, kahartos dugieu dengan dalilna laulaka lama khalaqtul aflaq. Pertanyaan kedua, dari manakah Allah menciptakan nur baginda Rasul? Urang jawab pesadayana dan ngaji teh kudu sesuai dengan kaayaan Muqtadal Makrun, dengan kalimat namun rek ningali kana kitab Johar Makrun aya betan kalimat kieu waja'alu balabatan kalam tibaqahu li Muqtadal Makrun, bahwa nyampikeun itu tausiah teh kudu sesuai dengan makruna, dengan Muqtadal halna. Ieu mah urang ngomongkeun tentang lahir baginda Rasul nu tahu kana nurna Kangjeng Rasul, betul? Bisi tadi mah lain pernikahan Pak ieu mah. Ampura bisi abdi ieu henteu nyawer deui. Tahu tak bubur dengan tas sebuah dah, mau haji nita itu nyawernya. Begini tau mau tanya, request sedang. Mari di rumah nyawer, dia makan maulid Nabi. Di mana Allah nyiptakeun kana nurna Kangjeng Rasul? Urang jawab Bapak nu seputar dina aya kitabna Bapak nu sok dibaca ku para dai dan daiyah, sok dibaca ku para ayeuna kiai Bapak, sok dibaca ku para ustad wal ustadah, dibaca ku ajengan satempat Bapak, ku mubalik tinu jauh Bapak, sami kitabna mah eta keneh Bapak. Kalimatna Bapak dina katerangan bismillahirrahmanirrahim. Wajja'a fil khabar anna Allah ta'ala khalaqas sajaratan laha arba'atu agsonin fasamaha sajaratal yakin summa khalaqa nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihi jabin min durati baido. Allahumma sholli ala nuril anwar wasirir asrar watil akil akhir wa mirdahil babil yasar Sayyidina Muhammadin il-muntar walil rattar wa ashabihi ahyar adadani amilahi wa ibtuli
Allah Allahumma sholli ala nuril anwar wasirir asrar watir yakil akhir wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadin il-Muhtar walil anhar wa ashabil akhyar adadani amilahi wa ihdoli terbot ilmu belakatin capek lah. Bismillah. Alhamdulillah. Atau nuhun berarti dari mina sing barokah ya nih. Lain cenah akan mati baheula sanyaho abdinya sok aya kieu pantas sayana ieu abdi. Ari batur mah sok si bodas we awet di batur mah cair. Kalau Pak anggareun karakter balik dari panggung. Aya nu minum aya sateko da itu mah ajengan galon eta mah. Geus aya sih ajengan galon. Yang galon beuki minum. Raja abdi kieu tuh laku teh ajengan buyur heuh namanya. Beuki minumnya. Aya anu balik teh Pak nu karakterna teh kieu mimiti nyarios mah kana son teh geunah agem. Sorangan teh. Kieu deukeut mimiti teh. Kana lame ngan geus peuting tukang son karek ngampleh mie kena kanyut teh. Atuh kieu eueuh eta mah jatuh tah pada tukang son teh. Ngajatokeun mah tukang son namanya. Kata si tukang son, cenah kanggo pangarsa ajeng eta abdi mah disawan wae kumaha. Son teh jadi goreng cenah sorangan teh kumaha kitu. Udah orang kaya nyepeng mie teh dihanap. Aya ajengan teh mah euy mitra anu wah dorek tah. Orang kaya di panggung teh, panggung teh itu usuk teh pakuan kata nyok pakuan teh pihak pokoknya teh mangga. Kaya euy. Itu Pak. Angga akan sok aya kieu. Nah, kan dina epi akan jadi kipalak muda sebleker tah itu teh. Amura. Saya terusnya tinggal dia dari akan asma karina naon jalah dan be. Pengetahuan asli tanggal geus eta lah heuh. Da eta nu laku ngaran teh. Eta beri asma sebelah karena mah sok nyodaan mang. Nah, di dia mah cocok ieu mah apa-apaan deui. Ting tadi mah udah ditutup. Ripuh eta mah. Ulah tenjol laut mah aduh bangun maneukeun. Da kasepuhan teh dorek dak teh bangun leutik atuh. Sementara pasar ge. Terus kurung cilek cik aing teh mah. Tasah ya deui. Nawaseula. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'a fil khabar annallaha ta'ala khalaqa sajaratan laha arba'atu absanin wasamaha sajaratan yakin summa khalaqa nura Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bihijabin min durati baido. Artos sebut hati itu sepuh ya bapak-bapak hati itu hari maulid Nabi dia ke seberapa puluh kali kesekaya tuh urang minangnya alhamdulillah mun geus minang pasti ya ingat sejarah ieu kartos pasti ya sejarah teh nah geuning can ka hati keneh lain banget sabab eta bahasa Arab betul bahasa Arabnya ayo urang Cina urang Arab urang Sunda mun sunatnya kumaha gunakeun teh urang pesek salapan contohkeun seudi kabeh kaharti dengan contoh layaknya kulo maksudna ila tafsir mun bapak punten hayang aya cai dewogan punten sori basek apa cai dewogan basek apa digugurung di bulak di balik punten ku bapak jago ibu hoyong cai dewogan da cari pesek mah waka moana berarti murid pesek wajah sabahna Arab mobil wajah fil khabar annallaha ta'ala khalaqa sajaratan jeung saterusna dan waka hati wajah sabahna eta seperti cangkang sanes
mun di dia boleh tapi ya perayaan lain berarti ya dadakan tetapi rencanakan pasti kamari punten rasana Kang Mulyana dah putra asupan Bapak Haji kita nusumping kayak itu hari konang nanti akan lepas dua harinya ke arah Bandung Barat asal pilihnya padahal mereka berayah nih teh kerjanya bener-benernya mau pakai itu mereka ayah umurnya wasilah di dia ya kersana aja sumping tapi ditampil lewat WA ditampil lewat komunikasi sumping mah apalagi ditampil ke bumi kan hampura kang mul akan eueuh teu ngaliwat euy dari kopi ini untuk majikan ada satu dulu kan lagi mana teh iya berarti lain dadakan tetapi mau direncanakan ya di kamar nah ya 2 minggu 3 minggu mau yang jauh kemana teh mau yang jauh tuh kulit nabi usau acar tuh kan beda subhanallah sekarang itu dia ya kata Pak mang itu asal sakio gitu teh cabut akhirnya sarami teh panggung teh terus kamar pengantin deh kah nggak perlu kieu tadi mau udah orangnya katanya aku kieu besi bajuan dari riseun tuh ini besinya bajuan dari riseun mun di dia bapak yang jelas ya lain dadakan direncanakan punten urang contohkeun kalimatna mun bapak aya rek ngadahar jauh anu asa punten bapak ya tujuan urang teh rek kana cangkangna rek kana eusina lamun ngadahar jauh sok cangkangna sok eusina sok cangkangna kos bebang alas ya mah bari cabak cangkangna dipijeun cangkangna wakeun eusina leres teu mun kitu tujuan kabeh ge kana eusi heuh contoh deui hiji eta hati ieu tujuan kana eusi mun Pak RT punten baheula ieu naksir ayeuna si ibu teh baheula teh naksir bajuna naksir eusi baju oke tarik mana ibu sia mun urang bapak baheula ieu hoyong kasih mama hoyong kasih ibu bogo bahasana teh hayang embeb leuh lagi kita ngomong hayang embeb cih lamun aya urang baheula mika resep mika deuh mika hayang ka hiji istri teh bogo kana bajuna bogo kana eusi baju Pak teu kerepe ieu teh ayeuna eusi baju gerawak teh kurang ditika punten bapak dipijeun bajuna da teu mutu da cangkangna baju mah aya pek teh gerawak teh aya kutangna biasa kutangna euy cici urang teh hayang nyabakan kutang hayang nyabakan eusi kutang mah dikena hep-hep eta si abah dipijeun kutangna geup teh kana ngeunah teu bah nyabak eta baheul urang bentak ai si gemueul ampun aing alhamdulillah mun kitu geus kana eusi mah nikmat karasana heuh kabeh oge kana eusi kitu di dia jelas mun dibolak-balik kalimatna arab da ka hati eta mah cangkang cendeuna masih kena cangkang kudu kumaha atuh geuning bapak sadayana mangga bapak urang pesek geuning bapak jeung santri mah urang lungguhan bapak salapan geuning sakata da punten ieu mah arek ngaos bapak kumaha bapak mesekna teh punten ibu mesekna teh geuning urang lungguhan dia bapak bismillahirrahmanirrahim wajaa sataman-taman geus aya wajaa sataman-taman geus buktos wajaa sataman-taman geus dohir wajaa sataman-taman ayeuna nyata naon bapak anu nyata teh geuning bapak ieu sadayana ayeuna naon geuning bapak anu aya teh fil khobari ing dalam sejarah fil khobari ing dalam historis fil khobari ing dalam ayeuna hadis fil khobari ing dalam warta berita pun dan ajengan jeung urang dieu teh para masyayikh kiram kalimatna qad ja'at jeung bapak sadayana diawalikeun ku qadna qadli tahqiq naon sababna jeung ajengan teh pokna teh sabab kahareupna aya fiil madi lugona oge benten mun ieu dia qadna ayeuna li tahqiq sabab kadongkapan ayeuna ku fiil madi benten jeung ayeuna fiil mudhari di mana itu qad kasumpingan ku fiil mudhari maka lubuhna ge li tahqiq berbicara tentang qadna ieu mah qad li tahqiq qad jaa satemen-temen aya qad jaa satemen-temen nyata qad jaa satemen-temen buktos pun cek urang mah qad teh
ulah menang karena keterangan ieu wajah teman-teman ayah wajah teman-teman nyata. Nah beda cek urang dia ajengan teh cenah ari jalma ajengan pokoknya teh logatna ge lain nyata lain dohir lain aya tapi jalma datang nanya resep datangnya jalma contoh najurnya di ngomong heula jaa jaidun jaa amrun jaa rajulun resep jaa parantos sumping saha jaidun abah jaid itu lain. Nah contoh teh eta we rajulun jaidun amrun eueuh mangkudin mamang we bisa aya ampura ya kasenggol eueuh nya eta najurnya gitu we jaa rajulun jaa jaidun jaa amrun jaa parantos datang jaa parantos sumping saha jaidun tidak itu ku abdi di mana jadi dia teh nyata buktos aya mohon kalimat datang teh berarti aya terus contoh pun ke hati ya ngaji kolot lah ya ngaji kolot ya mulai kali kelapa di kayak ngalamu make gelanya ngaji geula lah kayak nadok geula ya contoh kan deui jaa mubalikun jaa geus datang saha mubalikun mubalik aya teu kunaon pang aya geus datang heula ieu kursi ngajak ereng hayu bari mah itu ada kursi teh cari nyodon sebelah terakhir dia mau ngene. Ampun ini kursi kunaon cokoran mah kursina. Sepuar sebelah. Mbak daripada aing diung teh pas main bulu tuh. Ini kieu teh kumpul-kumpul kan ya. Pian deui. Kunaon sababna pangna berarti aya sabab geus datang heuh. Contohkan deui jaa amrun jaa parantos datang saha amrun ke Umar aya teh Umar. Naon sababna? Dageus datang. Mun kitu nu datang mah berarti aya nyata ayana. Terus di dieu ge yakin aya dohir nyata. Naon nu aya tu nyata teh nu geus aya teh fil khabari dina sejarah dina hadis geus aya ieu teh. Kumaha pokna annallaha ta'ala laqas sajaratan sanyana nu maha suci geus ngadamel sajaratan hiji tangkal nu maha tangkal laha arba'atu absonin as-samaha sajaratal yakin mangka ngaranan Allah Subhanahu wa taala ha ini sajaratal yakin mangka dingaran hiji tangkal keyakinan mun kitu Allah sebelum membuat purba kepada Rasul terlebih dahulu membuat hiji tangkal nu dingaran pasamaha sajaratal yakin hiji tah kumaha Bapak salajengna geus kitu Allah saeus sadamel kana eta tangkal jeung Bapak sadayana summa khalaqahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayat summa Bapak kalimatna summa teh Bapak terdiri tina tartib ittisal jeung intisal mun ceuk alfiah mah di mah tartibna ittisal lain intisal mun intisal maka pisah aya tidak heula lila Bapak tetapi di mah aya ittisal terlibat Allah cedak summa khalaqahu kali-kali Allah geus ngadamel langsung sapada Allah ngadamel kana hiji tangkal nu dingaran sajaratal yakin terus Allah ngadamel kana nurna Kangjeng Rasul hijabin di aling-aling binturati baido pertanyaan anu tadi di mana Allah nyiptakeun kana nurna Kangjeng Rasul jawaban dina ieu kitab kuning jawaban dina ieu hadis jawaban dina fil khabari na sejarahna historis teh berarti min durati baido bahwa Allah menciptakan bahwa Allah ngadamel nurna Kangjeng Rasul jawaban dina kitab min durati baido tina mutiara nu warna bodas baido di musab tina abjad kahartos tuh ibu-ibu hati tuh untuk aduh aing ieu ben di tahlil ayo mah mun kieu mah kahartos rek dosa nih kakitu teh jangan mang gitu ya oh itu durasi sabar jaman teh Kang Yana itu mulam itu durasina sabar jaman di dieu ngaji teh jam sabaraha mang euy jam 1 masih parehan ini mana tuh ya tuh ini main jam 1 mangga itu mah yang penting mah kudu puguh we itu mana nah heuh tidak bisa lain kan sok saja ngaji mah biasa nya sok saja pemandang lah ya kah pesannya kali pemandang ya
habis sajam nya biasa sajam naik jam 10 jam 11 beres sepeda lepas jam 12 nya kemarin bonus we teh akang kudu ngerti pada biasa teh nya wae di bonus Malaysia anggar dah itu gitu mah doa ngawe abdi nasi sehat zaman nasi sehat amin jangan cangger kabeh nang kieu teh nya tah itu sejarah asal usul menggunakan Rasul bisi bapak terpercaya ibu kurang yakin hekmeser kitabna da alit kitabna mah segede kitab dunia sapina kita leces hargana 50.000 paling mahal 70.000 pun ayeuna baheula di zaman meser 70.000 perak di ngomong teh hekmeser ngajual pare mun butuh duit mun mahal lebih ingu pare teh kuburit teh jual parena ngajual pare sakintal sabaraha kesembuhan Pak Haji Mitra di dieu pare ayeuna sakintal 800 ya? Oh ya, mau merah 700 ribu. Mau ngajual paret sakit bang, peserkan kereta kita menang mang setengah karungan. Bawa kain mah bapak. Dipikir-pikir jangan, tapi bisa ngaji lagi dong. Hari kita guling dia 30 puluh yang muda dah kobar, ngajulah istiah, pil-pilna kamana. Mau rumah bola kamana, rujuk kadalika di kamana, pan-pan, nggak teh kadalika. Kayak iku mangkor madbur teh kawan lugohna teh mata yang dikobong waktu pas aya cacing mah madbur teh kerengan oh itu mah dikobong mah heula kalau enggak kita dulu tadi apa dengan madbur kadami ka sebut kayak iku mangkor madbur kata madbur jauh juga ka mana nya ai kana dongir gua mah deukeut dong kitu mah jauh teh aduh melunukan pelengkung kata mangsing gelang mah euy kos aya cacing heuh hese kan itu hesenya hese Allah tah nu kita mulai kali tah itu saking ku hese anu antun tah sing sore heula amin sore heula nya da gablek ilmu itu sore mah bahaya gablek ilmu itu sore mah bahaya heuh nya Allah tetap sing sore tah mulai kali nya sing sore panjang yuswa galuh ilmu sing barokah manfaat amin inunggapana merek modalna sing babari modalna da gablek duit gaji teh tuh kemudian ini tidak ada pakai duit semua lah. Kalau mau main teh kan ngomong HP, kalau mau motor biasa mau sadeka ini mah 5 kapan mau biasa penjualan di mereka yang beli kuota. Udah jangan jatuhnya. Kalau mah bapak lihat ini seorang headset aja biasanya. Ngawas deh pertanyaan tadi bisa bohong. Di mana Allah nyatakan karena murnakan Rasul jawaban dan kitab kuning eta dina hadis sejarah fil Bukhari nah historisnya min jurati baido bahwa Allah menciptakan nur baginda Rasul dina mutiara muwarna bodas baido di mustaqina abjad kumaha bapak salajeng nasa atas kitu eta Allah sabada nyiptakeun karena murnakan Rasul geus kitu wa doahu ala tilka syajarah wa doa sareng geus nyimpen Allah Subhanahu wa taala ala tilka syajarah ing atase nukur nu tadi teh luhureun ayeuna tanggal keyakinan dia bapak ayeuna disebutna geuningan pasamaha syajaratul yakin dia disimpan eta nurna kami Rasulullah bapak dirinya saat kitu pertahanan murna kang Rasul waktu eta geuning bapak sadayana geuning ayeuna pertahanan teh bapak sikapna teh nyaeta berarti pasabaha alaiha bidari sabina al-hasanatin pasabaha mangka macatas beh nurna kang Rasul kang Allah Subhanahu wa taala dengan jangka bapak ulami bapak dengan jangka bapak ulila macatas beh kang Allah Subhanahu wa taala sabaraha taun lamun lila teh mah pasabaha alaiha bidari sabina al-hasanatin maka berarti sakira-kira nurna kang Rasulullah kuaseta geuning bapak sadayana maca tasbihna teh ka Allah dina jangka ulami teh 70.000 tahun Allahu Akbar 70.000 kita sih percaya kadernya bisi mamang gitu teh mata di awal ku kode teh sing kuat sing yakin berada teh ieu lain menang ulama lain ulama mulai ulamanya heuh teh nya disebutkan masyarakat kiai timpa kurarong timpa kupayu mulai heuh namanya coba pengersa ajaran dibukti ilmu masalah sewanya maksudnya kiai ge aya teh bisa dikarangan itu bisa teh maka langsung percaya enggak benar para ulama
Berarti Allah ngadamel murna Kangjeng Rasul dina mutiara kuburna bolas teh terus Allah terus murna Kangjeng Rasul sang diciptakan kalau dirinya maca tasbihna ada 70.000. Allah wawape tuh yang mental leho kan kali ini apa leho ibu apa leho bu nah leho sih ini leho teh pantulan suara contoh kieu ngomong dia mah 1 2 2 3 leho kan dengar ngan sok aya bahaya leho lamun poe teh di pengumuman di masjid ge ibu-ibu, bapak-bapak, nuriut, enak sirah, obat teh rame, segitu rumpun orang ada, ehon memperang gitu katanya. Wawape, wasaide, doa sekulawa. Dena nesita dinohorehon rasani alaika jam 11 ya teh jam salapan kurang menuan 11-nya aduh traffic buat kok nyobong dua jamu yakin dia mah mereka podong nih dari ibu siap bu siap teraskan bu. Berarti Allah ngadamel kana nur nakang Rasul min durati baido terus nur nakang Rasul maca tasbih tiluhur itu syajaratul yakin dia 70.000 tahun masabah alaiha bid dari sabina alfa sanate ari 70.000 tahun teh bang lila langit teh bu pihanya 70.000 tahun. Subhanallah, 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 subhanallah. Allah, raminya. Berarti dia jelas bapak sadaya dia tadi dia sikadu ya memperingati lahir baginda Rasul. Iya teh urang teh berarti niblat nama, nyangat nama, itu nama. Penting karena akhlak baginda Rasul. Tahun sebabnya sebab akhlak baginda Rasul akhlakmu terpuji, akhlakmu Allah jawab. Beda jeung kurang mah omongan ngumpul. Halah kurang mah teu omongannya. Buktina mun ngomong isuk teu make. Aku geuning heuh. Rasulullah waktu gedangnya kalau jawaban lah. Abdi teh dari abdi mun dewe ku dewe kan bae tukang sama dibayar 1 juta kira. Pang arina tah teu saurah ngomongan. Geus keur mah berarti eueuh nganggo.
kabur ya. Aya nu kitu aya. Ah, cek saha ieu teh lah. Ai kena em mantau cepet urang teh urang dua cepet pan arek na nu soto. Arek di tukang lah. Keduahan. Urang dua cepet, urang teh jauh siap. Ai pek teh mang euy wonten ngomong gitu deh. Wakin hasok aya akhlak urang mah. Mun ngomong esok tetap pake sore eta akhlak urang. Bayangkeun akhlak pake Rasul teh kitu eueuh cabadeun. Teu aya diomongeun mata urang wajib nyontohkeun akhlak pake Rasul. Simpel Bapak, mun urang hayang bangga dunia, bangga akhirat, selamat dunia, akhirat cukup urang ningali henteu urang kana akhlak kanjeng Rasul sabab nyelametkeun akhlak kanjeng Rasul mah. Beda akhlak urang menyerahkeun heueuh. Tawakal ngomongkan ya akhlaknya di dunia ya. Sekalipun ada nurna kanjeng Rasul. Jadi contoh yang kurang, betul? Nyontohan mana nurna kanjeng Rasul? Nyontohan bahwa ibadah bangsa lisan muji ka Allah, baca tasbih Allah, lillah. Bapak baca tasbih 70.000. Ya kabar dari halaman uget-ugetan teh mah. Gawe manusia ah. Buka aku buka. Mah wes. Ngomekeun. Kagok. Sok orang bukti kan dia 70.000 subhanallah pas sabaha maka maca tasbih subhanallah 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 alhamdulillah 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 Allahu akbar la ilaha illallah. Balikan di dia Bapak mana orang Cikadu kan Bapak tiba heula tadir Bapak tadir teu ka hitung jumlahna geus menang mubalik sumpingkeun ka Bapak geus menang di kota di kampung geus diudang tadir mubalik teh dan bapaknya orang tiba heula tadir memperingati lahir baginda Rasul urang Cikadu punten ari maca tasbih urang dieu geus menak 1000 siki can euy beres magrib ieu mah aduh beres salat subuh atuh menang teh ieu 1000 siki menang teh maca subhanallah sok seberapa hiji atuh Abah 100 kita henteu ngawan dulu ke 100 ya teh udah kicil mah si aing lah aku insya tah jadi halu pernah kalau udah belakang baik lah kita tempo poe di rumah mun akan beres maghrib maca subhanallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sok menang teh 1000 lomba teuing cepet atuh di 100 menang teh lomba teuing turunkeun kana 33 kosong teh efek arah kene atuh tilu balikan arah kene pae tilu lah anu ngerti bakal tadi maca tasbih teh kumaha teh oten kedul teh nya di dieu berarti nurna kanjeng Rasul geus jadi contoh bahwa ngomongkeun akhlak anu wajib dicontoh sekalipun nurna kene jadi contoh jalurah ieu nu tadi tiba heula lillah 70.000 amun balikeun aya kas mustawi bahasa teman teh sebalikna ka urang ieu takdir tiba heula mun David tiba heula apakah urang maca tasbih puji ka Allah rosok mah geus kan dirurut bae teh terus dibudak gitu ya nonton tuh bareng ya owner teh cicing owner camplang lah orang yang itu oh jadi saya ulutun baru tuh kan baiklah seperti biasa mah di ruang juga kami tuh ngomong ya di ruang takut deh di dokter darah ya tuh orang luar jadi katanya kalau aku belinya mun aya ajengan ngaruang pamuk isukan rezina sia heuh. Danya aya moal aya. Behan deui ieu. Di dieu urang berarti kudu lillah ibadah bangsa lisan oge. Hartosna lillah di dieu lain 20.000 maca eta sanes. Atuh taekeun mun tilu-tilu isukan mah jadi cepet alias 100 insya. Bade ajengan ngoplotan lamun 100 bade. Kiai ngajar tara heuh. Kepada masyarakat dah heuh. Kumaha kang sarua ieu tara mah euy. Sakape geus ari kosongan orok aya aki-aki. Lain cina aduh ingkang cina kasih tong lamiting remati panas bujul heuh kitu lain heuh nya. Beda kana ibadah jeung kana nonton bola mah euy lah. Eda nonton bola mah 2 jam 3 jam teu panas kieutan euy.
Nah, baca tasbih wajib di garogangan budu heudeu. Pada itu sholat juga. Jadi teh seberang-berang we teh lah. Kamu lain lah we aduh hajangan di kali teh geus teu kuat cangkeul gitu aya. Oke beda kalau bebas rek nang hungar mangga. Rek nang ngigir mangga rek esok bebas. Nah, mesti berarti bahaya betul balik balik turun sih. Kecuali kileunya. Lami di dia lain 10 tahunan sanes lain ribuan sanes atau pirang-pirang heula dieuna pun kamari urang kosong macan tilu-tilu teh isukana sanes mati teh parakeun ka Isa diuk teh di masjid. Oke, siap. Diuk masjid teh naon macan tasbih euy. Da baheula mah bapak ieu pun teh zaman abdi nuju alit di masjid teh mewah ieu masjid alhamdulillah. Baheula bapak tajugangan bapak bari jeung alit ku talupuh pangeusina pinuh geuning bapak ayeuna aki-aki teh bapak-bapak baheula mah teu daekeun balik bapak geus terang balik teu daekeun balik teu belum cari cing we ke teras masjid nganai maca tasbih ngadu bako mah masih kena untungkeun bae ka tasbih oke ngadu bako atuh sabab ieu bapak politikna mun kurang beres di depan maghrib cicing di masjid nuan tapi ka Isa pan ke lumayan teu nya kasampun teh Isa coba mulus maghrib teh balik ka imah hoream kitu teuing mang hoream heuh. Nah ieu baheula sok itu budaya ulah kitu tah digerakkeun deui di masjid tah ada keras masjid dengan bako apa teh mun bae mun ngadu bako mah ulah teh ngadu hayang jeung ngadu bako ulah. Aduh, mati ka Isa maca tasbih subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah. Berarti bapak kudu jadi contoh murna baginda Rasul nonton ka urang teh ibadah bangsa lisan kudu lami urang mah lain kudu beuri sapoe saeuting sanes lain kudu ayeuna berarti setuju sanes pake aya cek ajangan kipola udah les ustaz speaker kita maca tasbih jeung ayeuna puji ka Allah ade peke 7 poin di masjid Pilihan, eta mah harus teuing wajib dites periksa emang rumah sakit sayang. Betul. Namun sebabnya, kelewatan ya limpasnya. Ya anak pemajikan dia, ya di masjid cenuk kerjaannya. Betul. Oh video hiji, harus kurang. Jadi contoh nah, nur nakang di Rasul, tawakan untuk akhlakna, nur nawe geus jadi contoh. Gusti orang sarerea Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganna Arab Quraisy nya bangsana Ramana Sayyid Abdullah Ibnu Siti Aminah dibabarkeun dari Mekah wengi Senin tahun gajah alaika betaqwallah besiri wal alam wa qalba kana li'u minari ziwa daron riwayat apa hitung-hitung agar kuhe memang ilmu mereka. Ini kia ini nama sok kenapa musuh itu? Majikan sok karekan bukan? Wah ini saat itu cina. Ayo panggul ngaji na sok di pasar itu. Wah loba kamu maksudnya. Majikan loba sini. Seprit ayah, cai bodas ayah, ratingdeng ayah. Wah, cai mah ayaan oh cau nahung boleh tahu benernya. Nah ada bener-bener nyandernya. Oh
tentang snack kita indoti kita nggak usah kayak gitu nggak usah kayak pas orang berawin ibu masuk mubah sedang begitu setara gitu ya wah siapa cangkir lo coba bikin kau kembali siapa tuh yang boleh ya sih dia harus ibu rek berawin mah wah tapi kasih boleh dia sih terus arek ya sampai dia aman banyak ada nomor hiji konsultannya betul kan ini udah bahannya kalau si pojoknya udah nomor hiji si pojoknya sok lah ayah kalau lagi panjang dia kalau kasih gerung sak kurang iman kurang tepat hal banyak kumaha yang biasa mahal gitu lain maka nomor hiji si pojok udah bahannya ayo teman dia sing aman dulu selesai berarti pasal bahang alaiha mikdari samina alfasanatin maka maca tasbihnya 70.000 tahun. Pertanyaan atuh kumaha jelema nu daek babacaan model kitu ditembong dan bagian rasulna hadisna rek nilai nah kita maca aya kieu kalimat man qala subhanallahi alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah tanasyarat anjur khotoya wa junub sing saha jelema nu daek babacaan tasbih tahmid tahlil jeung sanesna tanasyarat mangka boro tanasyarat mangka burutuy anhul khotoya tina pirang-pirang eta kasalahan si jelema wa junub jeung pirang-pirang dosa eta si jelema aduh eta ngaji kaliwat-liwat tuluy hanap Gusti Agung mijen dosa abah mijen dosa morolog murutuy kumaca eta ngan tercantum rek ratus nangah rek ribu lebih halus rek berhawai macana yang penting maca eta si jalma karena syarat maka borok murutuy dosana ngan sakacek disurahkeun dosa rumana ya teh ya dosa wadah mah wajib tobat tetapi disurahkeun ayeuna dan disogirin tegasna mah borok murutuy tina dosa-dosa nula leutik alhamdulillah lumayan mah leutik oge bersih heuh leutik oge ari minang makrabnya dosa berbadang sia heuh dosa nu mana mumpat ngomongkeun batur tah fitnah ngomongkeun batur udah nguringan domba rupa-rupa dosa sakurang dosa maksiat morolog bapak dosa eta kumaca-macaan gitu ai kurang cika dulu dosa teuy seret dosa ibu dosa naon we kasih jadi kan we oh ngaku ini tapi baca si ben loba dosa kabeh oge jadi gelah boga kagak teh mau penting ajaran heuh teh kami lah aduh nami mun anu kang sebelah kantor teh pendatang ngewa mah eta aja nganyarekan dewek itu mah mah teh nah hukum teh heuh gua bawa ieu nya tong dibaca kabeh yakin teu boga dosa mah kan tergantung eta dosana aya nu alit nu ageng nu gede nu leutik tah di dieu bapak jelema nu rek babacaan murid makana kana syarat bersih dosa walaupun dosa nu leutik oge alhamdulillah leutik ge beak bapak contohkeun we leutik teh lamun hiji bisa dipikeun tah dicontohkeun urang gedahar mun dahar sok aya 5 tahun nabi disnapa remeh sanu hiji disebut remeh hiji sote remeh napal dina bitis dikupas teh lep langsung eueuh tapi lamun loba tah ngaranna naon kejo heuh ari kejo mah loba hese pa teh nya mun apal teh nya berarti bapak di dieu mun leutik mah yakin saleutik mah insyaallah tapi lamun loba dikumpul-kumpul hartosna dosa leutik jadi badan aduh wadang taklim teh maka baca sok anu urang ieu dosa urang leutik-leutik urang teu puguh-puguh ngomongkeun batur tah heuh teh nya pamuli abdi hapunten ieu kemarin tah Pak RT kemarin rame abdi mah tah ya sumbangan BLT kemarin ya kan tah nu ngagesek bapak ngagesek nu BLT nu biasa nya nu paling hanseureun nu ngumpul teh lain cenah kang urang mah geus dianu geus naon tos ngagesek kartu mah kitu lain kang geus 3 bulan abdi mah cenah eueuhan ari sia teu mikir cen aya sia teh nabung ari cik manehna aya batu ngagesek sia hayang aya duitan aya geuleuh teu
Oh, lihat tuh. Dah emang mah penting malah mata kayaan. Jadi aing geus teh. Digesek aing loh. Ya mana buntu masih antara. Pas digesek ke bermita kita mutru ke RT. Lain si RT ngawakul cina pokoknya cina. Iswana gesek area deui cina. Asal RT cina ngawakul, RT itu pakul cina dikasih. Tuh ngomong RT heuh nya. Datang ke RT. Isuk-isuk ada siapa benar nak lewat teh. Lain cina kang urang mah cina isuk cina kang urang mah cina. Tapi kan jam 1 kapan itu teh hayang beas nya. Itu kumaha? Ya ampun eta mah. Betul teh ngaji teh macam ampun siapa gawe aja enggak ada yang sekap. Dan kumaha? Eta pati paneuli ke urang mah cina. Jabat cina urang sapi, jabat urang cina doma, jabat cina urang teh aya kaleuweung nyadap kebon karet. Pikiran wah itu gableng sapi, boga muni, boga kebon karet sawah. Nang kabangkian beas ayo euy. Ari kita kebon beas teh. Abi lapor Mari tuh, orang puteng tuh ini nak aja tuh orang kabanger orang puteng tuh ini, cina panggorangan tadi kabanger itu puteng tuh ini, tuh balik ke imah, aku dah katakan tuh kabanger, aduh, berteh ngomong, pas selawatan, tak ada yang itu selawatan deh, cina mana cina ibu cina. Ungal tahun, ungal bulan kabagian, helo-helohan cina. Nah, abdi cina orang menikah, kok kata, itu salah bola cina. Katanya, cina untuk kabagian teh, cina kemana cina lah, cina macam, mau ya pilihan, kamu dipilih semua ya teh, jadi ada orang macam mewah kurang macam mewah, mewah kurang, kenapa kayak mewah? Kabagian lain cina. Ngomong ke RT, itu dosa ya itu. Ngomong ke pejabat dosa itu dah. Dosanya mata kemang ke RT lah ada rezeki eta teh ti omongan deung ti banguseun amare ti omongan langsung kemang Pak RT kudu sumbangan rezeki itu tong dibagikeun dahan kesorangan teh lah. Hah? Gede heuh nya. Gede heuh nya. Sok kasih we mah pejabat mah dibagikeun diomongkeun dibagikeun omongkeun. Cek muka bagian masih ngomongkeun teuing tah heuh nya. Ngomong untuk kawa, ya, hari kedua ya begitu, ya tuh hari itu, perangkat teman loh, untuk, pesawaran juga ambil, kalau teratanya, pasti, ya, jadi dosa orang ngomong pejabat, sok katanya, pugu, kurang dari akur tujuh batur, kurang akur dengan tangga punya, jadi kalau kurang itu akur ngomong tentang tangga ngomong pejabat itu dosa ukurnya kami katanya, dosanya. Maka Gusti abdi ngadu sakit bermadarat mimpi omongan adalah kurang kompak ngaduan penting ieu Gusti tong aya tong lungsur di sumangan kitu amin. Jadi aminan sia teh nu kabagian karunya sia teh heunteu gara-gara balap muda cira aing malu maka di amin aing kabagian heunteu nya. Maksudna punten Bapak kurang amin ke lamun teh kana hakna heunteu. Ari kena hakna mah keur bae nu wajib disumak anu jompo heuh. Mun teu mampu dibere kurang teu rakyat merek ka sisirikan kitu mah ieu atuh. Nuhun RT langsung syukur urang teh ka RT. Nuhun Pak RT geus disumak heuh nya begitu. Nu jadi kena kana hate mah ieu nu kabeh aya pakaya loba. Ekonomi maju heuh nya. Mobil aya, sawah lega, kebun karet loba, ekonomi usaha pangkat loba. Eta kabagian dia kabagian lieur nyok. Ayo lempang narek modal lempang kita tuh. Pas lu balik tuh lempang kita tuh. Woi balik. Kan balik ke kita. Lempang heuh. Eta lempang geus renggot teh mah euy. Pada orang ini jelas ada kena eueuh. Pakeun lapor nyengir huntu. Punten Pak Kades tuh. Kades teh kah? Mulai yuk RT lah. Mungkin mah mungkin tuh mah walaupun identitas saya itu aktif, tolongan sumbangan dulu tidak saya atur tuh lah. Dalam diberi ke bisi jongkok itu bisa kaliwat, itu bisa kaliwat, bisa kaliwat, itu wajib disebalu gitu. Dia mah anu jebrong jebareng kali kemaragian ada. Oh ya? Oh berakur mah euy. Ayo plat kemaragian maksudnya. Maka aku nyarankan punten ka ibu-ibu lamun arek nyangga
samping kamu kenal ini banyak batur rekaman nabi rek ngagirin gitu mun weh kacau beas timbangan itu ngambil tos ngagirin gitu tokyo apa mereka beas semangat edan saya tuh kebagian bikin panas sampai huruf teh dan terus saya aja lagi kebagian aja di bare baik yang ini apa yang sering aku ambil macam menang beras aduh aduh dia banget putar kebagian katanya awas ku aing eta lurah itu katanya mata pun kanu kebagian sing syukur wasilah ke pamarentah hakikat Allah sing syukur urang aya nikmat boga rezeki sing syukur nikmat nu kabagian tah nu teu kabagian mah nu teu kabagian ngada sabar mah ada nasib ya sing sabar ada kumaha ku pejabat geus diajukeun ku pejabat geus dicokadan kakana teh eta kakana abdi teh bulan PRT nu kakana heuting cek aing teh naon teh PRT eta geus bosen mah mikir ka kopi kakana lah jual batur udah sabar ya tanya kumaha ya Allah Akbar ini ieu jelas ya sok ibu tah ustaz dulu diberawi jadi heula maya we maya bakat pan ibu mah sok kelehan mun kolab mah mun emput-emputan sok kuat sia mah mun kolab mah sok kuat ibu mah tiuk teh tapi mun emput-emputan kuat heuh kan anu balik posisi nu balik engkau sok ngabring saurang sia teh kayak emang ngabring geudeuh terus mantap terus nonton ieu teh nonton dangdut teh heuh bukan karekan abdi heuh teu hargaan itu teh oh subhane tuh ngomongkeun batur teh dosa urang katanya dosanya dah Allahu Akbar ladang batin kupas dosa eta kumaca urang kana subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar la ilaha illallah tungtungan wa astaghfirullahal adzim min kulli masyatin qaulan wa fi'lan wa atubu ilaihi mangga akurkeun mah keterangan dosa urang nambahan berang jeung penting sementara umur urang ku Allah dikurangan bahaya tiap poe tiap penting sok buktikeun lakowain aya ieu wal umru wa nakisun biqul yaumin wadanmu wajaidun bikuli halin ari umur teh ngurangan dengan sabang oe manambahan tina saban tingkah maka bapak urang atur bereta bapak katerangan yakin bapak wal umru nake suntik oleh yaumin ari umur urang teh bapak dikurangan kogo tina urang jeung penting tina unggal poe sok ada dikurangan ya oh rasanya nambahan ya Pak kumaha bukti aya dikurangan ya atau kurangan unggal poe penting bukti kurangan urang bapak mari kita takut kana awak urang bapaknya baheula mah beungeut bin pameunteung urang teh da bisa Bu limitnya bunya atuh Bu limitnya mata air bapana bohong teh limit buat teu kolong nya limitnya nah abah ari ayeuna rangkeput lain Bah heuh rek kana soca baheula mah cekas ngalir poliang yang naon yang jarum aing mah abah baheula ningali yang jarum ecen teh Bah benang asupkeun yang jarum zaman berkajaya teh hujan biasa standar di sini kan gue hujan gitu aja berat benang cos dari bobati banyak tapi bapak ayeuna geus umur berlanjut mah pan disambung sanes aca tandana ieu yakin dikurangan ieu anikmatan geus beuki kurangan rete bapak kana sirah anu hideung teh jadi berang ieu bodas Bah naon ngaranna Bah
Wis SMS teh. SMS Allah tina kuis lah teh nya. Engke geus SMS ke yokol. Halo, urang Cikadu ada saya ka mana heuh. Lempang urang teh yakin bahwa urang ka Karumpana lah lempang ya Karumpana teh nya. Ti dieu. Karumpana. Kumaha ayeuna bapak kuat teh abah lempang ka Karumpana ka Budawaran kuat teh. Udah boro-boro masa ungkap saya teh mah ku motor sanes. Masa bapak teh kuat lempang, termati datang. Jadi tuh umur heuh tuh Pak. Tandana penyakit geus lobana awak tandana yakin bapak eta teh berarti ngayakinkeun yen umur urang yakin geus semakin dikurangan ku Allah. Tuh, sementara yakin bapak dosa urang mah wadanmu wajailun fi kulli halin. Semoga dosa urang bapak narabahan tina beunang jeung peuting teh tina tingkah laku urang ucapan geus dieu teh. Aduh. Dosa hukumnya tuh ladang tadi sedikit kena dosa kurang persihan kumacam tadi hiji asal usul nurna Kangjeng Rasul eta hiji sama yuk dan dibaca mah panjang gitu mang euy lumpat kita din ka dieu ieu teh hasil musyawarah tak din teh DKM panitia Kiai, RT, tokoh, ibu-ibu, sami ngadukung lumangsung di acara. Pan ibu-ibu ikut tadi justru berperan ibu-ibu sebagai tukang kolmak, tukang masak tentunya. So kita konsumsi dulu kita udah memakai itu bisa masak, itu dengan awalnya. Sami itu berarti ladang kompak musyawarah. Berarti ia satuju peti ia takdim satuju mubalik dari hayang jauh-jauh. Ia teh pun nanya ke orang Cikadu, ia ngaji teh satuju babi ya. Satuju yang ngaji teh bebas ya ngaji bebas. So kusi lah, cawadan ayeuna ngomong. Cekan ayeuna ngomong, heuh teh nya. Sinagokan dekat Abraham Kampura ya, aya satuju bebasnya. Mun di dia perayaan takdim, perayaan berarti yang direncanakan. Ngawujud peti ieu alhamdulillah, ngawujud laksana peti ieu. Mubalikna hayang beh aya jauh saeutik. Alhamdulillah, abdi rek taros ka urang Cikadu khususna, biar khususan mah nu sami hadir peti ieu tujuan takdim teh naon Ibu? Bapak tujuan takdim naon? Teuing teu nyaho, mulai nabi geus baheula aja. Ari tujuan takdim teu nyaho. Aduh, mun manusia apa tujuan? Contohkan, mun bapak rek ka Jakarta, ngan apa jalan, apa tujuan? Pasti ka sarung, Pak resep. Bisi ka sarung kadang takdim ieu ka mana? Ngan takdim urang ieu. Atuh, naon ajengan tujuan takdim? Tujuan takdim adalah tiada lain, tiada bukan untuk merubah akhlak. Naon cenah? Jangan robah. Bapak tinggali kena kata bapak dibaca tadi bapak ayeuna usaha payun jangan santri macakeun kok nate aya kalimat kieu innama buistu bi utami makarimal akhlak. Saestuna surga baginda Rasul kami diutus ke alam dunia teh berarti adalah untuk menyempurnakan akhlak. Pun kalimatna baginda Rasul lahir ka negeri Mekah poe Senin tanggal 12 Rabiul Awal diutus ke alam dunia sabab negeri Mekah waktu eta kembali kepada jahiliyah hartosnya baru karena agama musyrik Allah nyembah patung apa heula di Mekah lain nyembah Allah musyrik patung dijieun kumanehanana disembah kumanehanana berarti nyembah patung musyrik Allah Datang baginda Rasul di Islamkeun disampurnakeun dina musyrik berarti balik kana tauhid dina haram jadah disampurnakeun balik kana ibadah dina maksiat disampurnakeun balik kana taat dina nyaho ka Allah jadi apal ka Allah di Islamkeun ku Kangjeng Rasul jelas begitu baginda Rasul lahir ka dunia jang nyampurnakeun akhlak manusia nu model kitu ari jika nu aya teh nyembah patung mah we ya boh nyembah patung ya boh moal aya nyembah patung lamun nyembah pagawean aya heuh garpu can geus nanceblek heuh patung nanceblek heuh nya doma disada yang bernyatu heuh nya nyembah doma heuh nya sok urang buktikeun moal aya nyembah patung mana pun nyembah pagawean ka istighol ku pagawean loba heuh nya buktikeun di dieu mah sujud badan alhamdulillah
tong tudang kuring pajanten abdi nu tebih kuringkeun urang ge sok nyembah patung moal aya mun nyembah patokan mah loba urang buktikeun hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah tapi jeung beuring ge teh mesra wae ada heueuh ngadenge waktu nu adan bapak teh masih ge teh urang santri teh saha mana bapak punten geuning bapak urang cek aduh ngadang musul anu adan teh masih ge bapak punten lamun bakos nuhun teh bapak cek punten bapak lamun urang geus pagawean apakah urang buru-buru balik nih ka di mana euy ka mana tuh rincak teh gaduh gelap heueuh berarti nyembah pada kurang kacau, itu namanya. Ciri-ciri itu bukti berarti lain bukti nah. Bukti itu. Itu gitu mah, aktivitas itu kan tukang di warung. Kok nanti? hayya 'alas shalah Dah kagok, untung aya nu ka warung heueuh. Kalau ngadu, itu heueuh. Itu gitu mah ngan urang boga sato, domah sapi. hayya 'alal falah Waktu suhur kakadenya domat di sedap mereka cih mending ngalajukut belah mending sholat heula tuh geuning ngalajukut heula siapa cina pasti ada dong bisa paeh nya heueuh dak sholat mah nya geuning ini teh ngalajukut bawa ari kasorengakeun da kena kieu jukut hejo heueuh hayya 'alal falah jukut nah asa kerep ieu adan cenah. Pokok geus asar mah euy. Aduh heueuh nya kumaha domba heueuh nya. Nyiudak ka domba urang nya asaponya. Kumaha tukang mending tong gitu asal mah diparaban tong geus paeh. Engke nyiksa tong herat teh domba teh sapo teh. Salat heula kakarek urang neang di dunya. Geus beus dunya teh anggeul urang ibadah deui. Di urang bapak moal aya nyembah patungan sok aya Islam nama besaripun Islam sok aya ulang tahun sia heueuh aya ulang tahun beurang teu paeut ulang tahun kayak gitu bagaimana teu naon aya ulang tahun haram teu Pak aya nu haram aya henteu ulang tahun bapak henteu haram mangga ulang tahun tujuan ulang tahun jang mengingat umur mun bapak can pernah ulang tahun ke anak aing gitu hayang ulang tahun keun mulai hayang 50 kilo ngan ulang tahun Islam bapak pencit kata berarti ada satona nyeun kue jebrongna apa tuh jebrong kue gede atuh bagikeun ka rakyat sodakokeun hukumanana berarti syukuran di jerona ngaji yasin sholawat eta ulang tahun Islam het ijabna ge kieu ieu teh ngumpulkeun urang teh ceuk ajengan teh ijabna teh nya eta berarti itu hayang nyahokeun umur si bapak teh geus 60 tahun heueuh geus abah ulang tahun geus anak encan isu kan ulang tahun geus heueuh tujuan ulang tahun jangan lihat umur nu ulah nama dina ulang tahun sok aya Islam nama make nyeungeut lilin semut lilingna panjang umurna itu lain selamat ulang tahun itu aja kami ucapkan ya nu ulah nama nyeungeut lilin di sarembah eta di omong umat Islam hampura nu haram mah eta teu meunang nyeungeut lilinna di urang sok teh ustaz jeung malu teh di kiai teh panjang umurna panjang ada teh paeh mangga isukna teh mun ngaduh apa yang umurnya padahal lain kitu doa mah Allahumma tawil umri lamun serangan mun terantem jama Allahumma tawil umurona geura bacakeun Allahumma tawil umurona wa sahih jasadana wa hajatana wa syir amwalana wa habib lana linnasi ajmaina wa tabadal adawata kullaha min bani Adam alaihi salam pertama Allahumma tawil umurona Allahumma Gusti tawil muga manjang Gusti umurona kana umur abdi panjang umurna kitu anu adanya anu ulah ulang
tahun teh nyeungeut bari sarembah ulah eta hiji berarti di urang ieu eueuh nyembah patung mah ngan sok aya nyembah we dina ulang tahunna bisi exit anu aya di HP pijeun tah nyeungeut dina sarembah kalimatna bisi ieu man tasaba bi qaumin bahwa minhum lihat deui ngaji deui yeuh tadi tujuan tadi jangan robah mun bageuna rasul lahir ka dunia jangan robah akhlak ai urang tadi tibaheun robah akhlak kumaha da geus Islam heuh ngarobah lain Islam nak dah aku Islam robah urang akhlak urang ngarobah di mana robah tina ngadul jadi daekan robah tina pohon jadi inget robah tina tara jadi osok anak naon karena sholat 5 waktu anak berjamaah ya duhur asar isya berarti maghrib subuh tah robah bisi urang pada gongkos watul kolbi dasate robah sikil sate karena parentalo robah nu korek isukan mah jadi berehan amin robah masuk ngomong wae batur kunci Islam entong aya ngomong bupat wae batur heuh berarti tadi tujuan urang ngarobah akhlak urang tina tara jadi osok tina pohon jadi kana salat lima waktu eta tujuan makanya tidak aya masjid badag ieu alhamdulillah rek nanya ka Pak RT yo ka jamaah yo ka sepuh yo da oge untuk dicoreang jam yo kuat bertahan karena ya lagi unggul damu baliknya laki heuh nah sakade kali awewe teh terahan tang dia masih badan geus habiskeun sabaraha puluh juta ratus ini kayak itu aya mah 300 kampung alhamdulillah sing barokah masjid amin sing ayeuna peminatna lah pokona namanya sing alusnya teh habis itu laku gitu lagi mah. Oh, kalau pangasian itu laku ya teh. Itu laku ya teh. Yang masjid badak alhamdulillah. Are berjamaah dua sebenarnya. Berjamaah dua sebenarnya. Opatan. Are asar. Oh, itu anu. Are jamaah itu masjid di seberapa puluh dia. Imah dia. 100 lamun 100 berjamaah itu. Nu maghrib maghrib mah harus peminatna maghrib ya. Marema hari H maghrib maghrib Islam sobat maghrib saudara jajar maghrib berjamaah sajajar omong 100 orang itu mah teh kamarana tuh tadi hari mah tuh amarela tadi jaga robah akhlaknya atuh robah akhlak si era masih gitu teh oh masih bener bongkos rukun di telan sate jangan masih di luar Indonesia mending ruang deh tapi ruangnya ahese mang abdi hese hayang dia abdi mampu lah bahkan mampu ruang aku harus kasih tuh kok kasih terupa atuh pak halus masjid kalau sih nama tuh apa tau ngan sakit bagi lain sakit dia lain gaji kadu masjid mah jelas kecamatan kadu panapang badannya halusna kalau kena aing berjamaah hanya pas maghrib nah geus saeutik bakal itu hubbul ya lamun pemina tauhan heuh tah ieu masjid dijieun kurang dieu eusian kurang dieu ladang-ladang kurang jika khususnya isi jaga robah akhlak urang isukan mah sageus saking ieu robah akhlak anu pohon berjamaah subuh isukan berjamaah subuh no ada pada gonggal santai ngatos ngapain gitu mereka masjid bagi badan kalau sih bagi pinuh mah euy ku poe tuh oh apa tadi udah santri yo subuh udah santri da kang eta santri mah hese setengah genep teh rumah santri sada setengah opat di sada itu baheula mah kitu santri teh dak santri emang bosi mau santri aya nama kajeun ka masjid ngagubung HP ayeuna di masjid teh mawar mang euy mawar ngan untung ayo TikTok ada TikTok eueuh tuh eueuh na TikTokna eta sok kali bosin jang sholawatan leueuh banget banget non kan ngapalkeun nias nartiban kalam ngadoget ka buku leueuh banget bae Mas Andre ieu tah naon kan da baheula mah cuma update di ngomong di marosa ngadenge rengketna aya sampean guru teh Pak aya apa mulusieun
aja madrasah teh kucuk geus hudang ari hajaran masan teh hudang teh yang hudang geus subuh cicing lah cenah tapi hudang kurang teh kiai ngerbakan inti sahabat timbrak kene kumaha aing teh bahwa anda itu kucuk prama sampean guru aja madrasah mereka hudang ari aya mah daerah jangan pantun kalau banget naon kang ya kata teh dia geus kurang warna kan wangi ti aja mau bate cenah putih anu kata kurang warna musli geus eta geus paling amak sok kieu eta korban dekrok udah teh jangan apalkeun nempok begitu jangan apalkeun kok kada kelas kieu kamu nanya aduh jangan apalkeun kamu bertanya-tanya aduh ampun enggak enak mah kelas mali-mali katanya aku kamu nanya nah ini kepret nanti yang sini orang ya oh kamu tuh terus sebenarnya santri setengah benar bisa ada sholawatan santri teh modelan orang isi bawa ke masjid Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi kayak nu versi kieu pokna teh maulaya sholli wa sallim daiman abada ala imilam ya darim ototo amutlakon abadawa matasa abas labi madi zamani min undawa mufalam tahrubawa ma waqa'at dubabatun asani temal ya Rabbi bil Mustafa balik makon waghfir lana tuh kae eta sedang genep santri tema udah tongo versi kayak kene kieu pokna teh ilahana ya ilahana ya sirrana umurana ilahana ya ilahana bidina wa dunyana ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya alimu kamu boleh gitu kan permain ke bareng mah gitu deh saya barangnya ke project kedua pas udah tahu tema aku abah dah lebah bukan sih lah anak Adam umur anjeun teh ngurangan saban poe saban peuting di urangan kosong abah kitu subuh kosong tara udah sandrian kosong tara kamar anak tuh tak molor heuh udah nama pelingkung teh apa teh ada subuh as-salatu khairum minan naum masjid kaum eta madang sahat deunaheun beuleuh beres deui ya udah nama angger kacai tiaki heuh es deui we nya ladang tadi teh angger beuteung wae ya di dia mangaladang tadi lupa akhlak urang bisi pohon pada berjamaah sholat punten lamun masjid badak Indonesia ngadak buat jaga di akhirat minta pertanggungjawaban kalimatna al masjid usisa ala taqwa habla
masjid ngadakwah ka urang kan sok aya deui ngombe lain cenah kang kumaha ka masjid padahal kan menang donatur itu menang nyumang menang ada proposal mah aja insya Allah itu kan duit naik mah kayak kumaha menang bado menang judi mengabok dateu nah hade kae mah mangsa acek mun urang nyeun tempat hade kahadean kana tempat amal soleh ku barang haram wajah sabar seperti mari uci kiih di hungkul jadi nama ngan kaabdoan jeung ajaran eta tah saya teh hungkul berarti punten masih kita teu harapan kana urang ieu itu hungkul aya ka abdi ge ketika abdi ceuk ieu urang proposal ke jeung ieu entongnya ari mampu meuning menang urang balikna ka urang jajaran jah urang meunang urang kumaha urang batur talukna aya ka batur urang geus sian nya teh ka duit mah batur merek tarima sia teh sok beung harang deui heuh kabodohan ulah teh urang teh asok-asokan mentah ulah eta mah dibare henteu tiba musuh teu amak kana hulu 10 tahun ini proposal lapor mah euy dipetak teh 10 juta kunaon berat cek aing teh geus bener sebenarnya jeung kana beusi duit urang heuh oke uang muka nih bener teh geus aing ini mobil heuh teh nya kayak kang hasilnya berapa 10 juta DP itu ngan akan make DP seberapa 10 juta kan kalau ngerak mah euy mas miskin itu kan tong bodoh urang teh nya nu sae mah mangak sekuat mungkin beunang urang sabab kaurang malikna heuh tuh masjid beunang urang gajar ka urang heuh ya masjid badak alhamdulillah punten ari pangeusina kamarana tuh ieu wah kitu nu kacibuni nya kalau nu ngecerik poe teh nu kaleuweung humana nu ngarit nya merebak masjid badak teh nu katombok nu kalebak teu ngarampih beunang masjid nya wajah sabarna sayang nama halus emah nama halus ngan anu ngenogna eueuh ya teh heuh lain nu pinter Pak Haji gabung dicek urang dia ngomong gitu aing mah punten Bapak abdi sok ngadongeng moal peuting masjid itu tanggal malam 2 Rabiul Tsani-nya sering muridnya malam hiji itu jadwal teh akang teh ka Cibubur Sukabumi dengan eta tah kangiana hayo he kan hayang teh dieu atuh batu dirobahkeun mah kemarin teh jual teh super suka teh jadwal tanggal 8 sering murid anu ngear kieu teh sok bunga peuting dibaca oge ieu ku abdi sudah setahun yang lalu gitu abdi riwayatna ieu di pasihan hayam telung 2 mang di Sukabumi handa anu hajatna teh babaturan ke zaman di sakola sanabian jeung di aliyah kolaborator abdi salapina ti kolaborator tuluy palah kapungkur wih ka Cianjur mah tahun 88 sampai 89 dari ieu dongengna hayamna teh hayam telung sajodo mun meuli 2 juta lu 200 eta aduh hubungan ieu pas beres ngaji dibere hayam telung diasupkeun ka bagasi aduh hubungan ge mun meuli 2 juta mah euy edan teuing di Cikandu penting hayam naon teh yang kate edan sia ieu mun hayam kate mah leutik mah heuh kaingan teh cai herang sia mah itu jangan sedongeng ini dongeng hayam belum duha mah tah itu santri matak sing anggeus kaji teh pada ilmi teh 2 jam jadi hayam belum teh kamang euy aku geus ngajina tong budak dapur ngaji karek peleng geus hayam nyolok aing mah beuh santri teh sebuah teh banyak ini kucing ajangannya modul ilmi jeung fahdaha heuh teh geus cepet kuping timbang Allah geuna sia teh mah euy pokok kana ngaji teh sok aya calon itu hati lah cina jam hebat nikah ulah punya bapak mungkin mah cina us nikah mah sama ngaos deui waduh mah euy geus kena mah hekok we teh lapor ngaji mata kasan teh nu bieu geus kena ngaji sing tuntas ladang ilmu mah nikmat 2 jam jeung diam dulu ya ulah can geus teh balik ka iman di buku-bukuna mobil da mah mobil ka kota nah api teh buru hayang disada betot cek aing dia hayang berarti bengker euy kotak wae cerita singkeun asupeun ke negara sia mobil isuk-isuk teh teh hayang teh cek bodoh teh lain cenah asa penting eta hayang disada betot di beuna eta hayang bengker nih kemudian teh wah dah hayangnya kok hayang bengker teh kumaha colok aing liang aing teh mah euy
tos dicolok pakai di kotak-kotak curug tapi kayak nogan mah cabut tapi bukti kokok mah abuna we hayam teh nyahan beger teh kenal hayam teh ari peteh kenal teh bapak salah kabatu we hayo katongoh kalebak pateuh no di batur aprak-aprakan hayam da abdi cadoga sayang cek boyo teh lain cenah ieu sayang disukan mah siap ieu sayang ora gaji ku abdi teh tina papan aya di dieu sigi opak apalkeun kana aya temo ngan madakan can boga tilamna teu berami heula teh terus kieu tah bro aya kolor gagantung bagi konangan kolor bodas sangat tilam beure aya teh ka sayang eta majikan ku amak napi haji oh teu kaopan cina ibu hayam teh kote eta kolor di korban akan kolor mahal jadi cenah dia pamijahan heuh lakeun bae da bukan boga hayam ngadog suka matu ngampih kadinya beres irapna ayeuna ku aya samping heuh ku kolor teh ari hayam teh mah euy pete di batu we angel teh deukeun ngampih kalak sayang anu urang eta he weuteung sayang nama sayang nama alus barejeun badag tilang aja ku kolor hanya kareta hayam teu matuh teu ngampih kana sayangna nah hati budak eta jeung kodang ieu oh ya aing bener sampai kada ngaku mah euy heuh ya tewah kana awak hayam teh pencit ti aila rek dipencit datang budak lain cenah tong sok gede anak cek mama hese hayam hese di hese urang teh butuh turunan anak cenah dilepaskeun deui mangga teh hayam euy betul itu pencetna sok teh bapak eta hayam teh rek bapak beri rek naon kana sayang nu menang abdi dah pedah sayang nama alus bari jeuweut bari jeung tilang ge bapak ku kolor teh ari peke abrek ka batur aprak-aprakan kana teh katoh kalbak teu matur kana sayang anu alus urang Cikadu amak teh kewak deui pas sohor teh pas dipencit kasapih we mah rek menang Assalamualaikum cenah dilepaskeun deui teh hayam teh tulus salamet deui wae hayam aduh Gusti punten dek alus ka urang Cikadu mun boga hayam kitu sayang nama alus tilang oge alus dikenah-kenah di papantes ngan genogna teu matuh rek dipencit mah pencit tong ya satu urang pencit ya sok urang pencit lah hayam sia teh aduh hayamna punten dia contoh ngedeukeut ngaji teh lah wih keun ka Cikadu masih gitu sayang sia teh sayang naon sayang tempat kenom ngenomna teh duhur asar maghrib isya subuh tempat kenom heuh nya ngampih iget kana waktuna mun hayam ngenom pasti jam 10 tah heuh teh bae teh hayam matuh teh matuhnya matuh engke hiberna teh jam 4 atau jam 12 teh jam geus ngenom heuh teh balikeun ka Cikadu masih gitu badan alhamdulillah ari ngenomna euy sok matuh teh sia wonten Pak RT dia di masjid badak wonten DKM masjid jemaah alus menterek badak alhamdulillah bari betul wonten lamun ieu berarti tarah ka masjid di mana Pak RT ya ngenomna masyarakat teh juga matuh lamun teu matuh itu pencit tong dari masyarakat euy pencit tong masih kita badak ngan masyarakat tara berjamaah pencit tong masyarakat euy pencit bener ya pencit ari PT Pak masyarakat ngampih ngan Pak RT na berjamaah pencit tong RT na euy PT aya RT berjamaah ngan DKM na pencit tong DKM na euy orang beak ya PT aya masyarakat RT tong DKM ngan aya pemuda na pencit tong pemuda na euy ari PT aya pemuda RT aya ngan ajenganna ajenganna pencit tong euy orang beak kabeh aduh deh tadi pencitan beak ya kebonganna teu matuh ngenomna heuh motor mah salat berjam 5 kali ka bedir kalau heuh pencit naonna ieu teh bapak lain mencit kasarna mun mencit jelema anu pasabab dihukuman aya berarti undang-undang di Indonesia mencit naonna mencit akhlakna pencit akhlak nu kedua pencit akhlak nu pedegong nu korek pencitan padang kating teh pencitan akhlak nu poho musuh kaberangan teh pencitan nu ngewak ka masjid hong ngewak ajengan teh buku-buku heuh teh
soal air siapa dulu deh bisa ini gitu kan deh tak pencitan akhlak nu kedua bapak pincen sangat solid nabi akhlak nu korek pincen sangat solid nabi akhlak nu tara berjamaah bapak pincen sangat solid nabi akhlak nu aku jeung batur jeung tara pincen sangat solid nabi insya eta hayam mah geus diadat teh teh heuh cek geus dong teh teh heuh ngambil mah jrot teh naon eta mah ngan opat teh batur opat Pak aduh hayam dah alhamdulillah Pak Haji ngeunong aing geus sabulan mah ngomonggareun. Temenggar, opat sipit temenggar. Berarti mun hayang temenggar lila direuleuh berarti hayang teh cacing. Da aing penasaran kana hayang teh. Copot teh nu teh. Wah, aing jor teh bang kana irung kubu kotok bongkokna euy. Berarti cacing calang abdi hayang teh. Cacing calang mah jadi anak henteu. Nggak mun digoreng enak kali wateng nah heuh berarti cacing calamat teus mah euy jadi anak teh jadi nggak digoreng enggak bau heuh nu teu geus wajah sabana sapertina mun tolak mangan mantap di heula berarti nu tolak cacing mun bae ya Indonesia heuh paman geus cacing calamat nya ngampe jumahan nama cacing jalan obat macam musabihat nyampe nama kamu sedikit berjamaah nenok nama berjamaah sholat nama ngan ada kartu wiridan macam subhanallah berarti eta teh cacing namun ayah RT nu kitu RT cacing udah masyarakat nu kitu masyarakat cacing namun berarti dekan cacing berarti ajengan sarwa wiridan berarti ajengan cacing iya yang kali cacing jalan ada cacing jalan mah ada manfaat masih untung cacing jalan terus dengan opsiala cacing jalan lumayan banget jangan pada jumbo itu masih ada untung tolak sak kedeketan bareng daripada teman tolak siapa masih untung berjamaah naik untuk awal ogat yang penting berjamaah ngan hanya berarti cacing tetang luas ada hari dia musabihat geus ada jumahan berhari ya Pak kajajan nu maca tujuh Fatihah tujuh qul tujuh Nas tujuh berhaurang kitu tiluan wa edan tak berarti anu balik cacing ada Islam cinta lah ada ya wih ke dia robah akhlak kurang isukan mah jumahan tong nurut aberangan di jam 11 atau tunina ai umum jam genep mah inina ari manis mah ai ganyaran hayang ganyaran buruhna hayang seperti onta ai asup jam ayeuna mulu ada geus untung lebih ya mah euy ada ya baca eta atuh naon fadilah maca eta teh jelema nu daek babacaan sanggeus salat jumaah terus mutasil diteruskeun teu ngarobahkeun aya berarti dina tasahud akhir teh maca Fatihah 7 qul 7 falaq 7 maka berarti sebagai rasul nah keterangan kalimatna berarti wajah sabana seperti jabang bayi lahir tangga teu boga dosa kayaumi walatu ummuh aduh tangan hese meuli kusabiha teh belikum kerjeng luncak heuh ya kayak tungtungan kumaca naon ilahil sulil ilahilas tulen firdo sihala wala abwa ala naril jahil anu kosok mah nuntara kumaha nyata cacing calang teh ya maka ibu-ibu lamun boga salah ieu mantong kejuman bin balik kayak teu ratanya
bapakna aak kunaon kitu aya Pak Haji ajengan cakui make teh heula berarti musamiat teh heuh bae ieu mah syukur euy balik teh heula telepon encan doma tuh ngalir ujukut nang atoh ya we ya apa teh kudu penasaran we lamun salaki jumaan teh bareng batu balikna heuh berarti teh musamiatnya oh bapak atuh naon ieu hukumanana jang jelema anu daek berjamaah nempuh aja bisa liwati teh 10 menit ieu tuh siap bener siap sok anu siapa ieu naon buruhna jang jelema nu beriman Islam malah cenah perintah Allah karena salat nu 5 waktu jawabna tong urang mun salah kan langsung hukum Allah Al-Quran pedoman, Al-Quran hukum nu teu bisa dirubah beda jeung hukum manusia. Allah nantikan dina Al-Quran yang jelema beriman barengkeun amal soleh maka surga jaminanana. Surah Allah dina Al-Quran. Teh dikurokeun ieu mamangkari euy. Tuh geuningan. Make hom karing. Siapa? Dan nyuhunkeun ayeuna suanten pangarsan ti payun di amat lagi hadir mereka ieu mah sora batur ieu mah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillah Kemudian abdi ketika usia sabaraha nya aya tah nu nakar mangeuy labeh eta mah lain surang goreng tukang son ngarobah-robah eta dari ingat apa nih kieu pengekna eta mesti berarti ta sona paling patut aya mah ngadukung alhamdulillah katampi nu ngareng geus alhamdulillahnya PHD jika lukisan promosi puro teh abdi basicna tina korila Pak 10 tahun abdi korila ceramah mah 2007 hari nawe mah eta mah mungkin lu pangandengan eta mah panganten gila wa ada sareges janji kalimat pieu mandi rek maklum rek majhul di mana geus awas ya teh geus janji wa ada sareges janji sahan janji teh Allah beda janji Allah jeung janji jelema mun janji jelema mah ayeuna ngomong isuk anobah nyonyok betul buktikan manusia sok robah ngomongna sok teh ngomong apa aja aya saha aya berarti itu naon aya tim sukses tim sukses lamun milih maneh hadir jalan teh dibangun alus nyaho alus kayaknya nyaho alus kumaha betul betul masa menang anjir mangeuy aduh betul sawareh nanya ayo tah tinggal pilpres aja tong kasih kumaha euy geus bosen teh buka teh bagi urang di buka turun lo nya kumaha ini lamun urang mah anu masa kieu teh urang apa punten tong kabawa alus siapapun orangna rek nomor sabaraha ieu calonna pilpres jangan datang yang penting ka rakyat adil ngaheum amin harga murah BBM turun heuh lieur aing mah tidak podo ganti aman mungkin erek nya kumaha datang urang anjing harga cabai teh mah euy beuki murah lain nya
bingung urang mah ngomong kalau lari anak mah pamatuk bin Waos teh urang merayan heuh. Saya mah terus moal blak-blakan abdi mah. Ah ngomong tah, kami tah di pertemuan itu sebar hadirin. Aya kan pertemuan sorbong eta jelema teh nyurusuh. Ade tidak di desa ada pertemuan geuning ngabri jelema. Kamana nya teh tah. Tidak tahu dah. Bukan bodoh apa tuh. Oh, janji jelema Bapak sok wadul terkadang Bapak ukur sesuai jeung keterangan panah manusia Bapak teu anggar teh sabab sifatna dunia alamu taqulu bi anahu hadisun eta mah sifatna berubah wajar da lempeng seneng lain malaikat salah seneng lain setan urang cikaduh. Beda janji Allah moal bohong hartosna janji jelema masuk aya suaya sok aya bohong. Ieu mah janji Allah moal bohong ieu mah sababnya hukum Allah Al-Qur'an beda jeung hukum manusia. Hukum manusia mah sok robah contoh saeutik kamari kami ketika diketuk palu oleh persidangan hakim dan jasa mengetuk palu bahwa Ferdi Sambo membunuh berencana rek dihukum mati jeung hirup teh sia-sia heuh. Ya bodoh, karena apa? Hukum jelema urang sombong. Ya hukum Allah manusia gitu hukum Allah. Sing yakin ya sing percaya hukum Allah sok Allah. Wa adallahu alladziina aamanu wa ada janji saha Allahu Gusti asaha alladziina kajalma amanu kepada iman eta si jelema lain beriman wa amilus solihati jeung geus berang-berang amal soleh barinda amal soleh kana salat lima waktu. Sorakoh muntang kali rojaban murid Nabi munggah haji ibadah rupa-rupa muntang karena sholat wa amilus solihati kumaha surah Allah wahai urang Cikadu mun petah ajeun geus kitu yang beriman yang amal soleh rupa-rupa ulaika ashabul jannah maka moal kitu maneh asup ka surga. Alhamdulillah aya teh ka surga aya teu mangkali bapak datang hati di surga kieu hayang rambutan geus aya mah euy hayang apal geus aya mah euy urang nya kudu meuli teu nya kudu meuli nya hayang anggur geus aya mah euy hayang melon geus aya kabeh datang hati geus pake apa teh hayang bidadari geus aya mah euy anjir mangkali 70 bidadari baku sorangan hiji bidadari teh mangkali susuna teh 2 mah euy. Lamun dia mangkarib yo, lamun ayeuna 70 kali 2 berarti hah? 140 susu edan ngageun abah susu eta untuk tinggal 2 atau kembeng bae teh ya anjir buah abok susu mah euy tawa kali surga yo bapak ada 70 bapak kali 2 ayeuna di dunia ku pamajikan apa lah bojeung layu dicapakan ngeuna teh bah enak teh bah tuh itu mempege nyapakan tusuk we pangala heuh eta kali dunia tah heuh nya ngomong engke di akhirat sing percaya urang teh sing yakin jang saha jang jelema nu geun amal soleh surga bagian nganyeta rek duit tiketna ieu teh teu daek ngenog heuh ngenogna teu matuh ka kana kedot nang ngenog teh nya masih jadi alus-alus ngenogna eueuh nya aduh saatna mangga boga berpikir geus urang kaburu maut elingkeun ieu elingkeun ieu pitutur kasadaya mah dulur elingkeun masih saat kubur nu aya dina pitutur sabab urang bakal mati nyawa dipunut ku Gusti sabab kitu kasih hati-hati lakonan perintah Gusti aratoleh dunia
wa nala mina dunya sururun wa an'am kabanin bana dunya na'upa aqomahu palamas dawamakun banautan karena salamatun santara anjabal kaliwat lewat antengala pakeun doa ibadah besok baelat kadung kaliwat langkung anda nyembah mata kayang agung dikubur teh kalau maka bingung kagening monang embung eling-eling kagulun kabeh ibadah ulah campure kabarang penting ulah boleh bisinaka cocok geus wae heuh da geus naon nya anu saya geus naon tapi kadinya we teh nya oh nya kumaha naon nya nah jangan sok bisa teman hayang di orang lain gitu ya Pak Haji da abdi moal ka dieu deui mun jadi orang deui rek naon da bukan jauh-jauh teuing heuh paling gitu mah doa keduanya abdi nasi sehat jamaah nasi sehat ladang takdim mangga urang siap merubah akhlak tina amal urang teh hade jadi kana amal hade alias amal soleh amin ya Allah ya rabbal alamin wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.